Assalamualaikum Kang. Ya. Sampurasun. Rampe. Kang ya di perguruan Gajah Penca naon? Pencaksilat Gajah Putih. Pencak silat Gajah Putih. Ya. Oh. Biasa dipanggil HPSI, GPMPP gitu. APSI kayak. Oh ya siap. Desa Sukamanah ya kayaknya? Ya, di Kampung Cibeber RT 01 RW 06. Oh. Tos sabaraha lami ya? Upami gagak lumagung mah parantos lami. Upami Nah. Gajah Putih mah ti kawit tahun 2000. Kawit di tahun 2005. Oh 2005. Nya muka cabang Desa Sukamanah. Gagak lumayung mah tos lami. Itu akhirnya gabung ka Gajah Putih. Ya. Tos resmi mentana namanya. Alhamdulillah. Mantap gitu. Sareng akang saya itu namanya teh? Abdi Abdul Rosyid. Abdul Rosyid. Ya. Oh. Di kepengurusan jantan naon? Abdi mah alhamdulillah upami di pusat mah abdi jabatannya sebagai murid. Sebagai murid mohon. Nah, upami di dia mah abdi di sektor Sukamanah mah alhamdulillah sebagai ketua. Oh, akang ketua. Oh nya. Tepat atuh abdi kayaknya. Tos sabaraha nu gabung Kang ieu? Seueur teh anggota di Sukamanah gitu. Ayeuna di Sukamanah teh alhamdulillah anu naon namanya teh kan berpencar kan. Mohon. Di seperti daerah Maruyung aya. Maruyung. Nya di Curug Marela aya. Jeruk Marela ya. Upami daerah sektor Kecamatan Rongama alhamdulillah langkung seueur gitu. Di Rokama oh iya. Kami segupna Sukamanah we anu atas saya kacatet gitu aya sabaraha murid gitu nu di dieu. Upami itu Gajah Putih sendiri mah ayeuna sekitar dalam catatan resmi gitu ya. Oh, Sekitar 50-an lah. aya 50 jalmi. Ya, Jami. Ari teh anu pencama pan ari nu pencamanya tos seueur ya murang kali gitu tah. Ayeuna kaderisasi misalkan aya nu numpak genang kan masih kena sarebu gitu nya. Aya kaderisasina teh. Nya maksudnya aya murid deui teh anu di Alhamdulillah aya. Asalkan supaya berkembang. Oh, saya. Janten kan supaya aya langkung penerus geuna gitu supados sepuh teh. Kumaha supados engke tambah sepuh kan seniorna. Janten aya deui gitu penerusna. Dan supados teu tumpur gitu. Nya kada dilestarikeun nya. Cing harapan akang we mah kumaha tah? Kangge perpaguron, kangge kesenian secara umum gitu. Menurut Abi secara pribadi gitu nya jujur Abi soalnya senan namina teh cuman membuka paguron tapi masalah perkawis perabotan dan gaduh masalah murid sareng ngalatih alhamdulillah parantos siap gitu nya teh sangam sareng bedrama cuman masalah perabotan dan gaduh gitu danana lah gitu. Oh ya. Ai tuang rapale sana mina? Bapak David. Pak David. Terus. Oh ya. Ya mudah-mudahan atuh Kang lah perjuanganna sing nanjeur lah gitunya seni Sunda teh ka payuna tong dugi ka Mudah-mudahan di langkung tikir. Gitu. Da ieu teh beureun warisan ya warisan sakurang. Urang-urang mah kan bade usaha deui gitu. Nah, gitu. Dibudayakeun seni Sunda urang teh. Laras Kang. Sampai ka eleh ku budaya luar lah gitu. Nya gitu mainnya nya ari ayeuna barudak ora teh nyarepeng HP tapi karena ka main game gitu nya ari seni ditinggalkeun. Nah, eta udah sampai ka kitu lah pokona gitu. Siap. Nyala tuh mudah-mudahan kayak kapayuna mah langsung ieu nya kan. Siap. Nuhun.